Aing tenang. Aing nyeri hati. Bruh. Ningali pejabat-pejabat para dalim. Ningali rakyat-rakyat beki rangsara. Gara-gara pejabat anu teu daek tanggung jawab yang undang-undang untuk pengaruh. Rasakeun akibat malah nih para pejabat dolim terus segera sadar, terus segera insaf. Henteu nih rakyat leutik anu kesangsara tingalikeun. Ieu aat aing akan digunakeun jang nyantet maraneh. Tingalikeun. Aing kamari eleh ku Ustad Ujang. Maneh teh siap menuan aing mantuan aing. Siap. Maneh sarua Siap. mantuan aing. Siap. Telepon. Assalamualaikum Ujang Angon. Main Ujang Angon. Siapa? Ujang Mustami. Waduh maaf. Oh itu. Lagi di mana kamu Ujang Mustami? Bruh. Cepat ke sini, saya akan merempan. Dangu. Nama saya adalah Ujang Ulama. Kadieu. Geram luncut. Hayu. Udah. Bagus. Oh, jadi si lain teh penasaran kemari teh. Waduh, si lain kerewe kemari tobat kan hijauan. Jadi kamu nya teh sia. Enggak, sok sorangan yang kami. Heuh. Oh iya, namanya Ujang Angon teh. Sanes Ujang Angon. Hah? Ujang Mustami. Oh, saya lupa. Oh ini namanya Ujang Mustami teh. Bade single atau bade Doba. Santai, tetap santai keur kieu mah. Ngaros aja jenengan saja nami teh. Nami abi mah ulama dangu. Dangu. Ieu saha jenengan di deui. Nambi Abi Sule. Lalu si lain nya tobat-tobat. Mana? Jawabkeun kaula. Lain di dieu mung tobat teh. Lain di dieu turut ka anjeun Mustami. Bruh. Tapi kaula nyeri hate. Naon? Namanya tersadar. Ayeuna para pejabat nyieun undang-undang anu teu paruguh nepikeun yang syaratkeun rakyat, para karyawan, para buruh. Ayeuna sadar ieu. Namanya ternyata Ustad. Dan ternyata mana yang urus sadar mah? Nah, undang-undang. Para kamari mana ya dek tobat. Kan antar masalah bangsa pemerintah mah serahkeun deui ka kawasa. Oh iya ulah anyar deui teh. Juga aku naon sila lain Di luhur tapi kahanap eta ilmu kami tidak akan terkalahkan oleh siapapun dan dimanapun. Dangu Ujang Mustami. Bruh. Abo kamu bisa ke aleh. hiji. Eleh kamu penasaran ini bisa modar sia. Iya namanya. Nggak jempe. Sia eleh deh kumaha. Sana yang mana? Ketika soang tadi. Tapi ya kami lah naros. Bade mun kamu kalah deh kumaha Pak Ujang. Santai heula. Aing teu ngeunah babaturan nyantet aing kabeh aneh kumaneh. Lamun misalkan bautan aing nusuk nyantet aya keneh aya ku aing titah nyantet kabeh para pejabat ndaulin teh. Baca. Ame marahna kana salun. Kumaha jadi anaknya. Iya bah. So, ngodarkeun jeung aing ayeuna. Nya punten heula ya. Geus, yeuna awe yeuna. Ininya salah gede. Salah pang gede-gedena. Cilaka dunya akhirat kade Jeung salah naon aing. Pang geus tobat jadi kudu di bejaan kamari teh. Ngadoa ka kawasa balik deui kana ngatur saha Allah Subhanahu wa taala. Keun masalah dihukum teu mah eta mah serahkeun deui ka kawasa. Didinya hirup. Karena nu kawasa tah. Didinya geus kemarin geus dibere kesempatan tah kita tobat. Henteu pan ayeuna deuk ngarempan deui. Sok. Sok, dorkeun. Kalah.
Maneh hayang jurus kumaha? Di ieu boga ilmu naon-naon setinggi langit 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 langit. Langit 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 langit. Bijak. Kahiji jurus ikan hiu. Kedua jurus orai kobra. Katilu mermaid. Sama keempat ikan paus. Eta murid aing lawan ulah sia. Bade milih mana? Sok, bade percobaan satu persatu melawan Anda satu dua saya berani. Tidak akan takut kepada Anda samukbang. Oh. Ya, Ilmu anak wae tinggi. tetap santai dan santuy. Maksana aduh naon aja nantang kumaha maksudna ieu nantang bubu itu. Kapan singkungnya teh onyet nantang dari daban. Aing mah hayang nyaho ilmu maneh kumaha ayeuna. Aing teu meunang kengek kamari. Dor saheula inang kahiji. Lawan Kami. kami. No, rek percobaan jurus hiji atau Sok, sadayana jago dilangsungkeun. jago di mana? Mimiti. Lawan. Ikan hiu. Ieu teh ikan hiu. Betok. Rok sapu meureun jamaah. Ini ikan hiu dari Afrika Sok, Selatan. mana? Singa ka dieu. Ya kan emona atuh gaya wae. Sopan maneh. Sok cari. Nak bu aing lawan deui cerita. Pati, ya pati. Iya. Awan. Teu salah milih anak buah dan kieu. Cing. Tingalikeun ieu di deui. Bu aing dengan suka. Dijaga kami sok. Ah, sok bisa keun ilmu maneh. Jurus orai kobra. Bruh. Nggak. Nanti kah? Balik. Oh, nang mah. Coba bantuan aing pisan. Aing teu salah milih kali. Aing kira mana mah. Oh, kawan. Keduk. Kawan. Gas. Saya kawan aing lagi. Apa yang numpuk kayak begitu dijaga kapeta? Sok. Sok. Aing wani mau tahu lah. Aing ngakeun rakyat. Siang tekan rakyat. Hak anu sia. Contoh. Sia hayang dari kieu para pejabat. Contoh. Ieu karek. Oh, pengaruh aing dia pengaruh mah. Contoh lagi. Elis. Sadar sama pejabat, sadar. Iya, saudara mah. Elis ya. Oh, kawan. Iya, emu sang kembali rasa dia. Tong hilap amat.
anu parduna nyaeta naon tah? Subscribe. Sucubribe. Nah, eta. Perlu contohnya ya contoh. Jadi biasa ieu contoh ieu HP teu di HP. Sucubribe gambar lonceng lain araram HP kadai. Takol ini mah. Tah dina subscribe. Klik gini tah. Komen dan Untung suka aja wae nya. Subscribe oge tah. Orang semangat kita dengan dukuna. Atur nuhun, kitu wae simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.